Bismillah menjadi sekar pinutur. Hamdalah menjadi sasak narasa pikeun mujian anu kawasan. Dihin dinasti anyar pinanggi kiwari nyata ngabukti. Jajaka ganang perpentang yaning wadoja tedang pasundan layan bunga. Hayu giringan urang abingkeun ku mangrupi prosesi pangbagea disim kuring sapara kanca. Gondewa rasa nyangga pangbagea. Saja jika wita. Gusti doaku alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Aki bagja pisan aki bunga pisan kasep pancenan tugas pikeun ngabageakeun hidup nu kasep jeung nu geulis. Tapi teh heula kasep teh heula geulis. Saacan aku prumbangu prak ngarambayak kawitane ngawas bismillahi nyebat asma Allah kang kawasa pangeran alam kabeh pingkali Kanjeng Rasul putusane yang maha suci kudu hormat utamane kaprawali lan pramukti jungjunane mung sakitu rejah ti aki kasep geulis nu dipalar aya di nu kalancaran nu dipalar aya di nu kasalamatan lahir tumekaning batin pun sabun juru bangsa jangkiru awas awas sajatining wae soloya benjang larang kinayu anu disabater kumaha cenah pahlawan pamilan nusa satria nabang bebenteng benteng negara tega pati lali jiwa satria satya kencana kumarus mata perwira bagaimana satria bangsa bebenteng bebenteng negara tega pati lali satria gagah kencana kurase gajah mata berbeda bagian seniman jeung seniwati yang pancen anu pasti seni Sunda tuturunan ngaragetkeun duduluran sor anu disabab perwira pahlawan pamela nusa satria bangsa benteng benteng
gesteng naga tega pati lalicin satria gagahkan kurasa kancah mata perwira bagianan pancang pilu kumaha cenah ucu epan papat oh kumaha epan goleng kalah dipeleng ningal penari tuh gerak penari Mamang lengser kumaha ser mama lengser goreng batu woi nah tuh kumaha tetep gelis alhamdulillahnya kata wis kurang sadayana bapak ibunya ieu panganten parantos rawuh di patempatan aki teh bagja pisan utamina makasep gelis aki dina dangat ieu kapapancenan tugas pikeun ngabageakeun hidup sakitu ngaleutneun keuing ngabandaleutna ngemat-ngemat nyatang pinang leres kula anu linggihna ti mana ieu teh paseh kumaha ti paseh di Pangandaran oh di paseh tak gitu amin gitu ada aki datang ka dieu teh sorangan meh rame gerakan cah sugannya meh rame aki teh ka dieu jeung si Sarbem siap jeung si Sarbem Edward ngaranna teh prung ka dinya moal digeruan heula ki heula mana atuh cing teh jong prung wae atuh jeung poho aki teh asana mah irung ngajajar dari tadi dia gereja penonton ya asana mah dikekeuweuk ku aucu dari tadi dia leres nini ahem nya di mana Aki saran teh jiga salat di sumur kumaha Aki sebelum aku keluar aku punya pantun dong kumaha awas teh rame sia ikan sepat buah kedongdong cakep Bapak Hajat I love you dong ada lagi kumaha kena ngewer beli kedongdong cakep Bapak Hajat, Bapak Besan, Ibu Hajat, dulur-dulurnya semuanya sawer dong. Lain saya bajarkeun di arah, majarkeun diajarkeun ya. Ada lagi. Naon deui? Makan kaneker buah kedongdong. cakep Saudara-saudaraku pakai masker dong. Nggak datang lo bating, aku mau keluar nih. Pengen dipiring sama yang lagu hits itu ya, aku puja-puja ya, tolong ya Nayagos penyanyinya, aku pengen dipiring dong. Siap Bang Aja, siap. sungguh ku terpuruk dalam lamunan seakan ragaku hangus terbakar begitu besar arti tak akan mampu ku sirami sengaja kau kirimkan undangan ataukah hanya pelampiasan adakah alasan yang harus ku tunggu apa salahku apa dosaku hingga kau tega menyakiti kau yang selalu ku puja-puja namamu terukir indahnya indahnya di hati
gerakan namru segala rupa ya. Aduh, Aki maafin aku tadi lama aku nanti tadi itu milok dulu buuk ini ya. Ya. Aki, Kumaha? ada apa ini meni banyak orang bagus Aki? Aya Aduh, aku ini bawa ember sugan we bebenangan gitu. Jika norek kalalauk si lain man ini ya. Tinggalin ini Kumaha Ki? nu kasep nih wah rombongan parantos aya rawuh di payunan urang Iya, sadayana. betul. Aya keneh pantun teu. Hah? Aya keneh pantun henteu. Geus mahal. Heeh ini ya. Kumaha? Cinek nama urang teh urang ngabagiakeun ari urang masalah ku kolot teu bisa merena naon. Laras. Ukur bisa mere doa. Kan tenang. Aya istilah apanan urang teh mipit kudu amit. Betul. Ngala kudu menta. Asik. Yes. Betul sekali. Kalau urusan barang penta Nini mah jagonya. Cuman ke Bapak Hajat ini mah gak usah dipenta, ini balalager sekali ya. Kade ulah sok ngerakeun di dieu mah teu kudu dipenta, di dieu mah geus jala lembar manah. Mohon. Di dieu mah balalager, kanu ibadahna salarae di dieu mah. Alhamdulillah. Heuh da dieu mah da geus ngartieun sabagian harta urang teh aya hak fakir miskin. Heuh di antara anu ngajalar rentul di panggung fakir miskin teh. Alhamdulillah tukang kaca pimah henteu. Alhamdulillah. Mangga we mangga eta mah. Amit-amitnya. Heuh hayu Edward atuh. Hayu Nini Siap. urang silaturahmi heula gara ka ditu. Oke. Ka mana heula? Ka ditu Nini. Nah, ka dieu ka hareup. Heuh hayu. Naon atuh jeung nyunyurung sagala rupa ieu teh. Heuh hayu. Tah ka dieu. Heuh aca we. Heuh. Salse Nini. Jabaning jalana rada nanyak ya aduh. Pengantin anyar itu. Diuk ngerendeng geus menang dangdang. Sok kadinya Direnceng-renceng silaturahmi kadinya kabilujengkeun ini. Tos biasa. Gitu. Da ilaha. Sok kadinya tah. Bapak hajat, ibu hajat, bapak besan, ibu besan, leres pisan. Ku sariria. Sok. Dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toe Kedeui ngadoana kedeui. geget pisan Beres ieu teh ngadoana duh. asa dunia berduaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toe geget pisan asa dunia nu duaan. Alah Gusti Nu Agung ininya panganten anyar bener pisan. Biasana panganten anyar mah kieu sok direnceng-renceng. Alhamdulillah wa syukurillah mudah-mudahan ibu, bapak nawan rupiah anu parantos dipaparinkeun ka Aki sareng sini nih ieu sing digentosan kudu langkung-langkung. Satadi nama Aki teh rek ngadoa palebah teh Laras. Urang ge dekenat pangintenya nininya Mohon, salaku kolot ukur bisa ngadoakeun mudah-mudahan kasep Kumaha Aki? gelis dinu ngambaing sagala rumah tangga Mohon. sing dijadikeun keluarga anu rukun anu harmonis Mohon. anu sakinah Laras. mawadah Laras. warohmah Tah kaditu eta. nama wa Udin wa Memet Ada si Aki. Araya urangnya Teuing atuh silaturahmi. Hayo we sasalaman ari Nini nya. sugan mah di papai Heeh. rek ngadoa moal ini di dinya Arek bismillahirrahmanirrahim. Geus Aki kembali Aki geus sasalaman wae ieu. Hayu. Nini. Hayu kumaha Aki? Urang bagja pisan dina dangat ieu biasa ditepangkeun sareng Bapak Haji Polo. Alah, Mohon, Gusti Nu Agung. mohon. Aki rek kadoa ya harapan Bapak Haji Polo mah. Kumaha, Ya kumaha? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana.
Mudah-mudahan engkau mengeluarkan uang yang warna merah dan warna biru ya Allah. Mudah-mudahan dari tangan Bapak Haji Polo dikeluarkan ya Allah. Kun payakun. Ya Allah atas izinmu ya Allah keluarkanlah uang yang warna merah. Alah Gusti Nagu, nah atuh teh. Jual ngabret ya. Aduh alhamdulillah ada rezeki ambu soleh seperti Ki. Geus Urang teh ulah lila-lila teuing karunya pangantennya. Urang pakaulan heula geus Siap. Saring kenek luaring kenek pangarinah cek Ayo, apea teh mangeunahkeun ku cai-cai kopi-kopi wayah kieu mah. Siap. Cai-cai Uluh, kopi dipencukan. Babariti leutmu jalik sareng abdi babari paceketmu kapan abdi gaduh nah kapan abdi kerbaluan nah teh dilongokeun kamana mah jalan Cibiru sok waas jalan lila panutan
lanjut sana ke pelaminan. Wilujeng sumping bang pring pagi yang datang bang pring wilujeng sumping manganti sangang wilujeng sumping haturan bagi datang haturan bagi datang haturan wilujeng sumping pengantin sumangga linggih kairing kuku lagi pengantin
Awas, awas, awas.
salajengna sesi pendokumentasi